Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masih dina surat Yunus ayat ke 100 hiji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuling duru kul bejakeun ku anjeun Muhammad saur Allah. Unduru kudu memperhatikan, kudu ningali atau kudu tafakur anjen kana naon mada fi samawati, kana naon perkara anu aya dina pirang-pirang langit wal ardi jeung di pirang-pirang muka bumi. Tafakur teh eta teh memperhatikan naon aya anu di langit, contohna bintang gemintang, aya bulan, matahari jeung planet-planet bumi atau planet nu sajana. Eta sadaya teh tidak kejadian begitu saja, eta teh diciptakeun ku Allah, diurus diatur ku Allah. Kitu deui di muka bumi aya domba, aya sapi, aya onta, apalah yang duruna ilal ibli kaifa khuliqat, kumaha eta teh diciptakeun ku Allah. Tah tafakur kitu teh eta teh leuwih sae tibatan ibadah 60 tahun. Jadi tafakur khairum min salatu sittin sana. Hartosna eta tafakur ciptaan Allah, tafakur binikmah, tafakur pahala jeung dosa. Tafakur eta teh leuwih sae lamun tafakur sajam tibatan ibadah 60 tahun. Tapi sanes tafakur mikiran hutang jeung sametan, ieu mah tafakur ciptaan Allah nu di langit jeung di bumi. Wa ma tugni jeung teu jadi manfaat atau terjadi cukup al ayatu kana ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, wang duru jeung peringatan oge terjadi matak manfaat angkau mil la yu'minun, pikeun kaum-kaum nu teu iman. Jadi nu teu iman mah bujang-bujang tafakur da teu percaya, disangkana teh alam teh kejadian dengan sendirina. Ieu teh sadayana ge kehendak alam, padahal saena ge diurus diatur ku Allah. Pikeun jalma-jalma nu iman mah percaya kana ayana Allah anu ngurus ngatur urang sadayana. Wahal yang dulu mangka henteu nungguan saha maranehanana illa misla ayyama, kecuali seperti hari-hari alladzina khalau, jalma-jalma anu telah lalu. Min qablihim tiba heula ti memeh maranehanana. Contohna Nabi Lut dibinasakeun kaumna ku Allah. Terus Nabi Hud dibinasakeun kaumna ku Allah. Nabi Soleh, Nabi Nuh jeung sajabana dicilakakeun kaum-kaumna anu daroraka ku Allah Subhanahu wa taala, diazab di dunya na keneh. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad, fang tadiru sanyana ari anjeun nungguan, ini ma'akum sartana anjeun oge, ini sanyana kami ma'akum sartana anjeun mina mungtadirin, reng-rengan jalma-jalma anu sarua nungguan. Aya nu nungguan azab Allah di yaumil akhir, aya nu nungguan rahmat jeung ridona Allah di yaumil akhir. Sami sadana ge nungguan. Engke diebrehkeun mah di yaumil kiamah. Saterasna summa tuluy nunazzi, disalamatkeun ku kami saur Allah, rasuluna pirang-pirang utusan kami, pirang-pirang rasul kami, walladzina amanu jeung jalma-jalma anu ariman. Contona Nabi Lut namah disalamatkeun sareng kaumna anu ariman. Nabi Nuh oge sami, sok sanajan ngangkur 83 urang disalamatkeun ku Allah sareng jalma nu iman. Nabi Soleh kitu deui disalamatkeun, Nabi Soleh nama sareng jalma iman. Nah maka disalamatkeun kadzalika ari itu perkara hakon eta hak alaina ka kami, kewajiban kami saur Allah teh eta mah nunazi kana yen nyalamatkeun al mukminina jalmi-jalmi anu iman. Jadi anu iman mah
ti kawitan Rasul dugi kaumna di dunya kenehna ge disalametkeun seperti Nabi Musa jeung kaumna anu iman nu Islam kapungkur mah Israel teh eta teh Bani Israel teh masih keneh ariman ketika teu acan terpecah jadi dua mah tah ku kituna disalametkeun ku Allah. Nabi Nuh disalametkeun sadayana oge disalametkeun ku Gusti Allah sabab Allah tos janji haqqon alaina nunazzil mukminin haqqon hak kami alaina ka kami eta atawa kewajiban kami nunazzi kana nyalametkeun al mukminina jalma-jalma anu mukmin di dunia jeung di akhirat. Janten mukmin mah tong sieun sabab pasti Allah tos janji kana nyalametkeun jalma-jalma anu mukmin anu muslim di dunia jeung di akhirat. Mugi urang sadayana kalebet jalma-jalma anu mukmin anu muslim supados Allah nyalametkeun urang sadayana di dunia jeung di akhirat. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.